Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Wilujeng patepang deui sareng Bulina di video pengajaran bahasa Sunda kelas 1. Sing sanaos hidup di bumi sewang-sewangan, hidup sadayana kedah ngajaga kesehatan. Sareng mugia urang sadayana salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hidup kelas 1 anu dipikanya aku ibu, dinten ayeuna urang sasarengan diajar pangajaran dalapannya nyaeta ngeunaan kejadian alam. Tujuan pengajaran danget ayeuna nyaeta nu kahiji ngaregepkeun carita nu aya patalina jeung kejadian alam, nu kadua ngalengkepan kalimah dumasar kana carita, nu katilu nembangkeun kakawihan nu aya patalina jeung kejadian alam nyaeta terang-terang kolentrang jeung bulantok. Nah barudak hayu urang kawitannya. Rupa-rupa kejadian alam, aya beurang, aya peuting, aya hujan, aya panas, aya samagaha, aya katumbiri, aya caah, aya urug, malah aya gunung bitu. Kabeh kejadian alam kersaning Allah nu maha kawasa. Barudak terang hartosna teu ku ibu dihartoskeun nya. Macam-macam kejadian alam. Ada siang, ada malam. Ada hujan, ada panas. Ada gerhana, ada pelangi. Ada banjir, ada longsor. Bahkan ada gunung meletus. Semuanya kejadian alam atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Nah barudak, kumaha ciri-ciri kejadian alam nu aya dina gambar ieu? Tah ieu mah beurang. Biasana beurang mah sok aya panon poe atawa matahari. Kaayaanana kumaha? Kaayaanana caraang atau terang benderang. Tah ayeuna tingali gambar nu kadua. Kejadian alamna irahanya tah ieu mah peuting. Kaayaanana kumahanya? Nah, kaayaanana paroek atau gelap. Nah, biasana upami tos peuting mah ngahurungkeun lampu atawa menyalakan lampu. Tah barudak ayeuna prak caritakeun ku hideuk ciri-ciri kejadian alam nu aya dina gambar kaca 115 116 nya. Nah barudak ayeuna ibu bade maca carita pek regepkeun ku hidupnya. Kakawihan basa danu keur ulin di lapang, langit katempo angkep, teulila breg hujan. Danu jeung babaturanana ngiuhan di saung nu teu jauh ti lapang. Danu ngajakan baturna kakawihan, cenah pikeun ngaraatkeun hujan. Kieu kakawihanana. Terang-terang kolentrang silondok paeh nundutan, tikus rukana durukan, mesat gobang kabuyutan. Nah barudak ayeuna urang ngalengkepan kalimah. Pek lengkepan kalimah dihandap dumasar carita nu tadi dibaca ku ibunya. Nu kahiji basa danu ulin langit katempo kumahanya. Nu kadua danu ngiuhan di mananya. Nu katilu danu ngajakan titik-titik kakawihan. Naon cing? Nu kaopat danu kakawihan sangkan hujan titik-titik. Naonnya? Anu kalima judul kakawihanna terang titik-titik. Naonnya? Sok dieusian ya di kaca 115. Barudak urang ngawih deui yuk. Ibu bade nyontoan nembangkeun kakawihan anu judulna bulantok. Prak turutan ku hidup. Tuluy tembangkeun babarengan. Bulantok teh ngaran kakawihan. Biasana ditembangkeun waktu caang bulan. Barudak arulin di buruan bari ningali bulan. Kieu kawihna. Bulan gede, bulan montok, bulan tok,
Bulan tok, bulan tok, bulan gede, bulan montok. Bulan tok, moncorong sagede batok. Bulan tok, aya bulan segede batok. Bulan ting, aya bulan segede piring. Kumaha barudak tiasa nembangkeun bulan tok prak turutan ku hidupnya tuluy tembangkeun babarengan. Barudak alhamdulillah pangajaran basa Sunda dina materi kajadian alam parantos rengse. Mugi-mugi hidup sadayana ngalartosnya. Upami aya nu teu ngartos tiasa naroskeun ka bulina atanapi ka sepuh hidup. Pesan ibu tetap semangat, berseka supados tetap sehat, sareng ngadoa supados urang tiasa kempal deui tepang deui dina pangajaran salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.